Sayang beli ayam gua pelihara dari kecil, tapi gimana lagi gua nggak punya duit. Mau jual siapa ini ya? Coba gua tawarin si Darus lah, kali aja Darus punya duit teh. Gede cowok teh itu setahun setengah hangat leutik mulai teh cowok citra gitu. Aduh. Ini digemukan gemuk naon-naon da asupkeun ka dieu. Teh kotok, teh hayam, matok miram, ieu. Terus, ini ngapain Terus? Keur kieu keur ngamuk sangka cowok. Gua ada perlu sama ente Terus. Naon? Aya naon, Bos? Nggak punya duit tuh katanya. Ayam gua sayang betul ayam Bangkok tuh. Aduh, kumaha? Mau jual. Dijual. Nggak punya duit nih bener dah. Di mana orang boga duit? Murah lah 100.000 iya. Anggut 100.000 teu boga. Geus kurang ieu digade 30.000 nya. Hah? Digade. Ya udahlah, daripada gua nggak punya duit lah, Bos. Mana tadi 30.000-nya? Oh iya. Iya kapan tebusnya? Tunggu sebentar aja kalau udah gede ya. Udah gede? Iya, gua mangga. Ayo nuhunnya. Ya sama Cami. Boga hayam euy. Wah, aing coba kudu harus maraban ieu teh gede man ieu hayam. Aduh. Cenah gagadena sok untung, cenah cek ngaroboge. Kudu rajin teh ameh urang boga milik. Tok hayam gede maneh. Geus gede. Aduh. Gede. Aduh, geuning ameh terek gede. Ayam ngagade ameh terek gede. Aduh, harus mana bunga kieu. Nah, Yo, ayam itu aja menang ngagade. Ngagade. Wah, macam mana sih? Ayam digade. Yo, batur mah ngagade ke sawah. Mobil paling teu motor. Jadi aya hasilna ayam digade. Wah, sok itu aku batur teh tekuk gawe milik, sok cirik gitu. Ulah atuh. Teh apa lu? Ya teh juga net ngagade ayam muai itu digade ke tebus gede ditebus teh. Dasar ku. Wih, Kira cenah ditebusna? tebus kan geus gede cenah. Tuh. Dasar ku. Boga ku boga na diomongkeun, teu boga diomongkeun. Nu sampurna manusia teh nya. Teu batu bisa eutik oge, mun kudu entong. Dasar jelema ngaranna ge jelema bari bijilna teh beuteung emak. Ayam menengah gede geus gede ya. Nyana ditebus aja ikutnya. Aduh, ayam geus badag dan ditebus bae. Cek ku aing ngurus aja bisa itu. Di mania saya ge. Para beli coba halus. Sapoe ge biasa setengah kilo. Tuh. Kumaha ya? Terus, Beter ngenog. weh. Aduh. Ayam teh ditebus dari ku urang euy. Tebus. Karek ieu geus badag tuh. Waduh. Nah, Nya gede badagnya. euy. Gede tuh. Bisa ngurusnya urang mah. Asal tuh tebus deui ku urangnya. Tebus deui atuh. Makasih ya dah, tuh. Tebus deui lah nya. Tes gede dah. Ya nuhun ya sia. Sami-sami. Aduh. Ayam woy. Ayo mah. Dasar belagu. Ayam gua udah urus sampai gede kieu ditebus 30.000 lagi ya. Untung gua ieu. Kayak aing teh itu. Asa boro-boro teuing nya. Kieu mah tuh paraban hayam sampai 7.000 para setengah kilo. Aing sabar Naon terus kukulu tuh kitu kadengeuna teh. Lain ieu urang marah ayam ngagade hayam tingkus. Heeh. Digade deui ngagade teh 10.000. Ditebus deui 10.000. Para bayam sapoe teh 7.000. Para teh setengah kilo. Jadi Nyuruh ge atuh kieu mah. nya cek aing ge. Hit. Rugi bener euy. Oh.